urang langsung caturkeun bae kaayaan jalma-jalma urang lembur Cipansur. Harita sanggeus menang parentah si Ekek teh langsung gotong royong nyariin lombang pikeun ngajebak Prabu Durakumala jeung para siluman badak sejenna anu cenah kabejakeun bakal daratang ka lembur Cipansur anu tujuanna rek nepungan Mbah Radia. Harita jalma-jalma teh langsung bae nyelebar ka unggal madhab, ka kuluneun lembur, ka wetaneun lembur, ka kaler jeung ka kidul. Awewe lalaki kolot budak kompak silih bantu kaayaan di eta lembur anu biasana sepi ujug-ujug rame. Di unggal madhab kadenge anu gara lecok malah katempo caraan lantaran garawena teh bari marawa obor atawa patroma. Ari kaayaan jalma anu dibelah kaler, harita ujug-ujug rame siga nu meunang karuas. Teu kahaja salah saurang di antara manehna aya nu manggihan dengan jalma anu ngagoler di jalan satapak di kebon sampe. Eta jalma anu manggihan dengan teh ngaranna Mang Surya. Katempo meuli kaget ngajenghok. "Oi, itu corongan tuh, itu corongan. Itu handapan pecalan sampe tuh. Itu geuning siga aya leungeun jelema ngagoler euy." Cek Mang Surya bari tutunjuk. "Mana ari ngomong teh ulah sok padu bae euy." Tembal salah seorang baturna anu ngaran Kusnadi. Itu luhureun pacaran sampe ente mah. Sok tempo geura. Maka ratu kajeuleu, sok geura corongan geura corongan euy. Cek Mang Surya deui. Nu sejen nu aya di dieu nu keur maracu lombang oge kagareuwahkeun. Pok salah saurang anu ngaran Mang Watno nanya, "Aya naon atuh aya naon euy teh? Kadengna teh ribut kitu. Siga nu manggih naon bae?" "Eta Mang Watno eta tempo. Eta siga aya leungeun jelema sapotong euy. Cik tempo geura." Tembal Mang Surya deui. Mang Watno hanjat tina lombang leungeunna kakepruk kana bajuna anu bobolokot ku taneuh. Tuluy diempang nyamperkeun ka palebah Mang Surya jeung nu sejenna. Kitu deui jalma-jalma sejenna anu keur ngagarali sarua haranjat paranasaran nyalampeurkeun hayang nyaho naon anu kajadian. Jalma anu ngaran Kusnadi leumpang bari momo obor ka palebah anu ditunjuk ku Mang Surya. Leumpangna rada kaketeyepan bangun ku sieun. Geus maju mundur deui tapi tuluy nama salah saurang milu ka Mang Kusnadi. Tuluy ngadeuketan bari nyorongan ku obor. Barang breh si horeng bener aya leungeun sabelah ngagoler. Palebah sikuna katempo masih keneh baloboran ku getih. Si horeng eta teh leungeunna Akidusni meureun sesa di dahar ku mong teh. Oh tuh Mang Kusnadi jeung nu sijina luas ka cida langsung bae ngageura jeleng. "Wadaw, bener leungeun jalma euy," cek Mang Kusnadi bade ngagajeleng ka tukang. Numpuk itu nu sejenna luas hampir bae patih berbet kalabur tapi ngarasa oge panasaran. Antuk nama kabehana teh maju deui mundur deui. Tungtung nama teh jaladi kalaburna. Cik tempo ka jelas euy. Bener teh eta teh leungeun jelema, cek Mang Watno. Tapi jalma-jalma teh kalah patih rarengkog deui bae. Kalah patih rarengkog bae kitu atuh. Hayu tempo bareng. Cek Mang Watno siga nu tapi manehna oge sarua areng kagrengkog. "Iya bener euy, hayu tempo bareng geura." Salah saurang nu sejenna ngomong bari manehna mah leumpang lalaunan ka hareup. Atuh ari aya salah saurang anu wanian mah antukna kabehana oge laleumpang ka hareup ka tempat leungeun anu ngagoler tadi. Tuluy dicorongan ku obor. Breh, ku kabehana katempo bener aya leungeun ngagoler. "Bener euy leungeun jelema ieu mah. Sigana mah leungeun aki-aki geuning. Tapi nahanya geuning bisa ngagolerna sabelah kitu. Ukurai nepona ge." Cek Mang Watno. "Bejaan pa eta jeung patua euy, geuwat bejaan." "Nya ku euy lah di bejana, tapi euy ngatuh minta batur saurang." Cek Mang Kusnadi menta dibaturan. "Geus jeung euy bae lah," tembal Mang Surya. Atuh tuluy Mang Kusnadi jeung Mang Surya teh arindit rek laporan ka Pak RT jeung tua kampung. Ari nu aya di dinya mah masih keneh ngariung. Maranehna ngarasa heran leungeun saha saberna anu ngagoler di dinya teh jeung naon sababna geuningan sabelah siga tapak dikerekep ku sato galak.
Telila Pak RT tua kampung malah dibaturan ku si Ekek jeung si Dayat datang kadinya. Datang Pak RT jeung tua kampung langsung bae nanyakeun kajadian naon. Oh ya naon ieu teh aya naon? Cenah maranggihan leungeun jelema. Kumaha mimitina ieu teh? Cek Pak RT jeung tua kampung. Mohon Pak RT patua eta aya panangan jalmi duka panangan saha tah? Tembal Mang Watno bari nunjuk kana leungeun anu ngaguler keneh dina luhureun pecalan sampe. Cik colongan ka dieu Mang Watno hayang nyaho. Cek Pak RT bari tuluy leumpang nyamperkeun kana palebah nu ditunjuk ku Mang Watno. Kitu deui si Ekek, si Dayat jeung nu hijina sarua manehna oge panasaran. Dua urang jalma tulur nyorongan ku obor jeung patromak. Barang breh katempo ku Pak RT jeung nu sejenak meni jelas si oreng bener aya leungeun nu ngagoler kana sabeula. Ke leungeun saha ieu teh nya? Cek Pak RT bari kep nyekel kana eta leungeun tuluy dipariksa. Tua kampung oge ilu mariksa. Ana breh katempo dina curug eta leungeun teh make ali. Pak RT meni ngajenghok. Nah, geuning ieu mah siga ali Aki Dusni. Kuring apal pisan batu alina oge. Nya Aki Dusni, cek Pak RT. Katempo siga nu ruas. Tua kampung tuluy sarua ngilengan. Si horeng tua kampung oge apaleun. Nya Pak RT, batu ali Aki Dusni ieu mah euy. Kuring oge apal. Nya kuring yakin pasti leungeun Aki Dusni ieu teh. Kapan cek Ceis oge tadina cenah basareka imah kuring teh Aki Dusni ngajak jalan ka kebun sampe kan cenah Ceisna teu daekeun. Atuh meureun ari kitu kajadian mah ieu teh pasti leungeun Aki Dusni Pak RT. Tapi nahanya bawa maneh dikeragam ku satu galak mah gitu. Tapi dah sapira ku aya satu galak biar kalembur urang mah lain. Cek tua kampung kabehana mending haruleng. Keur kitu teu kanyahoan ku maranehna teu jauh tidinya aya tilu maung bikangna keur ngarawaskeun. Si horeng eta tilu maung teh Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu. Dasar jika urang acek. Urang teh masih keneh lapar pogo ieu teh. Itu kebenaran apa manusia? Cek Nyi Santani. Nya ai, lain lumayan deui. Ngadahari jewang oge pasti seubeuh beuteung teh. Tembal Nyi Santanu lanceukna. Nya bener, lamun kitu cong dodoho. Ulah digaruwakeun. Eta tilu siluman maung teh tuluy harudang laleumpang lelaunan ngadodoho jalma-jalma anu keur ngarariung. Tiluanan oge buntutna meni paranjang ngagebay, tulunya rumput di palebah hiji rungkun. Di sejen pihak jalma-jalma masih keneh katempo ngarariung bari ngaharuleng kadenge Pak RT cumarita deui. Lamun bener ieu leungeun Aki Dusni teh karunya teuy nya. Ngan kuring jadi penasaran pisan kajadian naon atuh nu nimpa Aki Dusni teh. Heueuh tingali sampai ka tinggal leungeun bae sabeula. Cek Pak RT kadenge deui nyarita. Jalma-jalma masih keneh pating haruleng kasup si Ekek jeung si Dayat. Keur kitu ujug-ujug gaur kadenge sora mungah gaur meni tarik. Sorana kadenge jelas sada teu jauh tidinya. Atuh kabehana meni ruas. Eta aya maung tolong, aya maung. Cek salah seorang bari berengbeng bae langsung kabur. Atuh nu sejenna oge nurutan kalabur bari tulung-tulungan. Tolong, aya maung. Tolong, aya maung, tolong. Cek jalma-jalma bari pating berengbeng kalabur. Sedengkeun Pak RT tua kampung si Dayat jeung Mang Watno katut nu saurang deui ngan saukur cara lawak. Maranehna boro-boro bisa lompat kabur. Nu aya aturna karasa leuleus. Ari sungut ngarang ngan saukur bisa blebeb bae teu puguh. Iwal ti si Ekek bae anu katempo tenang mah. Si Ekek tuluy ngusap kana batu alina bari ngagarentes. Nyai Ratu kipatih. Kula minta tolong euy. Aya maung sing arek ngaganggu jalma-jalma urang lembur dieu. Cek si Ekek bari ngusap batu alina. Mangga juragan, mung si abdi duaan mau tiasa keluar nembongkeun diri. Sim abdi duaan paling oge tiasa lebet kana harga salira pikeun ngalawangan eta maung. Nya teh naon kitu oge Nyai Ratu. Kumaha Nyai Ratu belah jeung kipatih. Tembal si Ekek bari ngomong ngan saukur ngagarentes. Tulila ujug-ujug karasa asa anu asup kana awak si Ekek. Si Ekek kekejet mimitina mah.
tapi turunnya ngerasa kuat jeung aneh kawanina oge ngadadak gede. Malah panon si Ekek mau diketempo nyorot cahayaan. Gaur kadang gede sorong mau anu ngagaur leuwih tarik. Kajleng tidak selesai jurungkun katempo aya nu luncat rek ngarekep ka Pak RT. Tuh Pak RT beuki ruas leungeun tutunjuk sungut burba belebeb ari panon bolotot. Kitu deui tua kampung jeung si Dayat katut nu saurangna sarua meuni katempo soak pisan. Sama meta mau anjog ngarekep kawak Pak RT si Ekek ku gerakan anu kacida cepetna siga anu mawa ngagajang luncat bari suku anu ngan tinggal sabulah teh ditajongkeun ka eta beuteung maung. Ciat modak sia maung, cek si RT bari luncat ngajajakeun sukuna. Hiuk cilebet tajongan si Ekek nenggel pisan beunang mau ngagaur deui meuli tarik. Saking ku tarik-tarik na tajongan si Ekek eta awak maung anu sakitu geudena teh meni majeleng jauh korobas kurang grag-grag kana satukangan rungkun. Gaur kadenge ngagaur deui meuli tarik. Pak RT tua kampung jeung si Dayat katut nu saurangna anu tadi ngarasa sieun ayeuna jadi arorohok mata simeuteun nempok kahebatan si Ekek. Tuh sang, kayak tajang Ekeknya si orang jago ini mah marina teh. Cek Pak RT ngomong bari nempokeun ka si Ekek. Iya untung we jang Ekek. Lamun henteu urang sigana teh geus jadi euseul beuteung mong gelo tah. Cek tua kampung. Atuh saheula Pak RT. Sing teh nyaho mah ye si Ekek teh baheulana teh diajaran silat tak uing bisa kitu hebat teh. Lah gandeng si Dayat. Nah tuh maneh kalah hayak cia kaina. Cek nu saurangna bari jebi. Di sejen pihak Nyi Santana jeung Nyi Santano anu ngawaskeun tipal bahrungkun oge meuni kaget. Bareng nempok Nyi Santani adina anu ngan sakali gebrakan langsung majleng ku si Ekek teh. Saha eta ceuk? Manusa teh boga kakuatan gede geuning. Eta sakali tajong ai Santani oge sampe majleng kitu. Cek Nyi Santana anu masih keneh ngawujud maung. Teuing atuh ayi ayeuna majik tempo heula ka ditu si bungsuna. Nah geuning teu udang deui. Tempo bisi kumaha onam. Ayeuna acek marek yang banjerang kata manusia tuman kudu diberi pelajaran. Tembal Nyi Santano nya tuh acek lamun teu kuat ulah maksakeun nya kajen kabur bae. Cek Nyi Santana deui. Nyi Santano teu nembalan manehna kalah katempo mundur siap-siap rek ngarontok ka si Ekek. Sedengkeun Nyi Santana leumpang muter ka palebah rungkun di mana tadi mau jajadian Nyi Santani ragrag teh ya. Tidak gaur kadenge mau dijadian Nyi Santano ngagaur main tarik tuluy gajelang luncat kapal basi Ekek anu katempokeun langtung kene. Atuh Pak RT tua kampung jeung sejenna teh ruas. Awas yang Ekek, cek Pak RT mere beja ka si Ekek ngan hanjakal luncatna mau dijadian Nyi Santano teh leuwih gancang. Si Ekek teu kabur ngagilak mecen serangan. Krep awak si Ekek beunang karontok ku maung. Urang ngajak sia. Dasar maung gelo si awan teh kalah ngabongohan. Cek si Ekek bari tipe pereket hayang lepas tina cangkraman maung. Nempok kejadian kitu Pak RT tua kampung si Dayat jeung saurang deui meuni olohok deui bae ruas ka Sima. Kabehana mangpaurkeun kana kaayaan si Ekek. Waduh itu si Ekek karunya Pak RT hayu tulungan. Cek si Dayat. Tapi kumaha nulungan atuh. Bisa-bisa urang nu malah cilakana dikerekam ku maung. Tembal Pak RT. Adi si Ekekna harita katampo beuki riweuh, awakna didengkek ku maung. Sungut maung katampo geus ngangah rek ngarekep kana sirah si Ekek. Tapi si Ekek sakuat tenaga terus bae ngadorongkeun awak maung. Sukuna anu tinggal hiji didedetkeun kana beuteung maung bari jeung kitu teh si Ekek nyambat Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni. Nyai Ratu ki Patih, ieu uing tulungan euy. Cacap si Ekek nyambat Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni ujug-ujug katempo dina awak si Ekek teh siga dibungkus ku cahaya beureum. Timbul hawa panas anu pohara, gaur mau jajadian Nyi Santano ngagaur meuni tarik, awakna karasa panasnya ngongkab. Cilaka, ieu manusia teh bener-bener buka kekuatan rongkah. Aing moal mungkin kuat ngalawanna. Kerentas mau jajadian Nyi Santano. Tungtungna mah gajleng mau teh kabur. Si Ekek ngarasa ngemplong, manehna salamet teu sampe kejadian dikerekep ku maung. Alhamdulillahirabbil alamin, salamet oge aing teh. Nuhun Gusti. Cek si Ekek bade nguniang hudang. Pak RT
teh tua kampung si Dayat jeung saurangna meni bungah nempo si Ekek salamet teh. Maranehna buru-buru harudang nyalamperkeun ka si Ekek. Selamat oge euy maneh teh Ekek. Sing teh nyaho mah eta teh ku dewek dibantuan ti kajauhan sia. Ah gading teuing maneh Dayat, buktina maneh kana ngayak-yak. Cek tua kampung. Syukur jang Ekek, kuring bungah pisan jang Ekek salamet teu sampai dikerekep ku maung. Cek Pak RT. Mumun Pak RT, batua, alhamdulillah Allah masih kena ngalindungan uing. Tembal si Ekek bari kekepruk kana bajuna anu bolokot ku taneuh. Cag urang tunda heula. Ayeuna Malik diheula nyaritakeun lalampahan Bimarah nilas maya Prabu Durakumala jeung rombongan siluman badak anu keur aya di perjalanan. Rek ka lembur Cipansur teh nganterkeun nilas maya. Harita rombongan Prabu Durakumala teh geus rek anjog ka parbatasan lembur Cipansur. Mun teu salah mah ieu teh geus kaasup leuweung pasir tonggo lain nilas maya. Cek Bimarah kadenge cumarita. Mohon Bi, tuh kasapali ditu teh kebon Abah. Tembal nilas maya. Heueuh bener. Berarti tinggal ngeliwatan pasir itu bae tuh, orang bakal lanjut ke lembur. Cek Bimarah deui. Mohon Bi, abdi mah tos sono pisan. Hoyong enggal dongkap ka rompo. Tembal nilas maya. Sakedapan mah Bimarah cicing teu ngomong deui, nah teh ujug-ujug keingetan deui ka si Ekek. Nilas maya anu diuk dina kuda tukangeun Bimarah. Nempoeun Bimarah siga nu pusing teh. Pok nanya, kunaon Bi siga nu di hutan? Tanya nilas maya. Kami mah mikiran si Sutardi, kapan pas harita teh main aya keneh di alam siluman. Heueuh maksudna marek leuweungan maneh, tapi ayeuna teuing ka mana? Buah-buah maneh nanti bisa keluar di alam siluman ya. Tembal Bimarah. Teu kedah khawatir Bi, pasina oge Kang Ekek mah tos aya di lembur. Tembal nilas maya. Ti mana maneh nyahona Las Maya? Kapan sate acana urang keluar di alam siluman badak teh Kang Ekek mah tos kadongkapan abdi Bi. Saur anjeunna bade angkat ka lembur ti payun. Cek nilas maya. Tapi manehna teu ngajelaskeun kabeh lamun sabenerna si Ekek teh bareng jeung Ratu Candrawati. Tapi ngadenge kitu ge Bimarah mah geus bungah. Nya syukur atuh. Mungga-mungga we bener omongan maneh teh Las Maya. Cek Bimarah, kur kitu kadenge sor hayam kongkorongok nandakeun kaayaan geus beuki nyedak ka subuh. Ti beulah wetan oge ketempo cahya pajar meuni geus sibar. Bareng jeung kajadian eta, hiuk ujug-ujug kadenge angin anu ngaglebug tatangkalan pati melenod jeung daunan rabang halibran. Kabeh rombongan siluman meni ruas. Bareng jeung kajadian aya angin kitu, les awak Prabu Durakumala jeung para siluman badak sejenna milas. Cilegedeg kabehana rubah wujud jadi badak. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.